asal ulama sia geuning aya di dieu sia gimana panen ganas di berena sieun pemajikanna eta sia geuning aya di dieu bangsat teang ayo bawa kayu lapor mana diterima aya naon Pak sih ya buku bangsat kokol teh beunang aduh ulah sok saha moal dieu sia ini salah teh orang teh ada berpeting mahana sih kurang tuh ini mah boang ke pasrah we ke pangeran power pangi kayak gini eta pasti lain power main mama pasti pangi urang jaga di akhirat kalau di akhirat ya nang ngesieun urang mah kopi bae aing mah kopeak kumaha tuh geus kieu urang hidup Irak kurang perlu ini tak Irak mah cara batur jauh ka Irak mah ulah ka Irak mending ke mana cing kalegok hangser tangan gedinya urang aduh lah tutut jualan tutut urang lumayan pan aya menjebak ke ayak kiosna Dum woi ka mana ada ka Jang di mana mah ini tadi kita sama dunungan mana wah aing nih eureun boga dunungan kitu mah gaji tara siksa unggal poe aduh iya daek dirinya jadi ganyol iya siap ya aduh nganyet nah kopi tah mana ka sieun teu wah nama ka bangkai mah tai kuku nyor jabrod kumaha urusanna ieu urang mun eta mah teuing euy eta mah kumaha tuh bingung mikiran eta nyebut ka mana maneh dikarek ke Irak yuk ka Irak deui kemana tuh karena tah asup kena aqua maneh kadinya kopi aman lah tadi ngomong-ngomong mending kena urang gerak ini tah sieun keburu datang deka maksudna urang ayeuna udah rada menghindar ya Bang Jabrod dia pasti nyangan urang ya kieu kieu mah barang pasti Barang pasti. si Jiih udah tah di top kos bos maneh nu mimiti nama tadi gebugan itu ngawana ka dunungan maneh mah tara bener ti baheulana bener ayo tuh ayo lain ayo ieu kopi bayareun maneh boga duit teu hei sanu ngopi ieu maneh nginum teh pieu kelatu geus bayar teh bayar bayar bantu amun teh jadol teh dewek deui ayo di dinya lah kemana heula ieu ka mana heula tuh ayo kan di dieu wae meureun disipangin ke lawannya ganong capek dewek bisa buat capek Mas. ayo Namang paling Mas. Tugas. kita terlibur Biasa ya. mang teu lah mang ulah sieun aya japrod milu urang ge milu Heula ka di heula. deka Arek ka mana? nyumput Masalah kan urusan nu kamari can beres ieu. Aya ge Pak Ya we pada urangna we paling Masna sekalian panggih ieu sok. teu lamun anak. pokokna nama inti nama kieu paling mas mun aya mang japrod bejakeun eueuh udah urang mah pangi ketu KRT bejakeun eueuh ketu arinit gawe Ya kan geus damai we lah kitu. Damai. Beuni kana kieu nama urang bereskeun ieu masalah. Ulangan pikiran wae jeung naon lah. sieun deka euy Tanggung jawab. pasti galak Mang Jabrod mah wani tanggung jawab teh lamun urang ditonyokan Saya sebagai linmas di sini benar-benar tanggung jawab lah. lamun beungeut bonyok bayar ku linmasnya dek Wajar we karak bonyok saeutik eta. Tah. Saya make neureun batu bara bonyok pan da gara-gara mah da si tah bukan si dieu si apalagi. Kei ayeuna urang si Kei heula we timpahan ayeuna mah eueuh Gitu teh mana ge mana Ya, kapurayan Mas Malila ya, maksudna ya. sieun keburu datang deh Sih keburu hujan nih hujan. Lamun bisa mah pokoknya mangke datang lah ka imah Pak RT. Siap, Paling Mas. Ulah kieu ieu. Kitu aja Paling Mas nya. Ayo.
lamun nanyakeun. Eueuh kitu nya. Heeh. Salaman mah jiga lebaran. Langkung teh. Aresia upo ngan mogok jeung mogok kita terus puguh ditungguan si Bebeb. Sia upo geus puguh janjian men. Jeung awe geulis. Orang talaga deh. Mogok wae cenah hehetekeun sia mah. Heran mereka. Harti. Ya aku layak mah. Upo. Alah, Upo. Arek kumaha dunungan. Nepi na ka talaga. Da ieu mah karak talaga bodas dan lemur. Yakin. Aduh, moal bener. Aya sih. Ayo. Tangku rajuk madi aya di dieu. Si Momon itu jih deh. Aing si ayeuna gawean. Por. Sangaripan ku maneh bos maneh itu. Duaan Kawehan. Capek ya. didinya si gedung. Aing kawehan. Kata si Jumat. Kenal bos? Kan bos. Cager. Kunaon eta ulin teu kajak-kajak ya. Pasti mogok ieu nya. Eta sih. Ampun. Salah. Lamun aing lain moal arek nganyang ka talaga. Kunaon ieu kunaon? Bana kempes lin bos. Make nanya. Dakunya nganyang. Mogok. Hei, Mogok di mogok. Sangan udah ikut. Nganyang di dinya bos. Udah gitu. Ke motor upo lakunya nganyang. Eta sia tong loba ngomong ayeuna mah. Sok geura dorong yang puter aing. Hayo. Hayo atuh geura. Galak-galak. Kelai. Geus keluar bos tah mah. Digina prekeun. Kene. Wah, itu budak aya kenyakeun saku aing. Kepanggih oge di dieu ya budak. Wah, semogok sia motorna. Udah we. Benang saku aing. Wah, udah benang. Sing, euy. Mang. Emang. Ada kena hate euy. Aku aing kamari keteangan. Kemana wae, Pak? Si Momon, Bos. Ieu Iya, kunaon motor kunaon ieu? Ieu. Jumadi, Bos. Bawaana kemari. Eta kamari menu. Bos, Bos. Bos. Dijual mah, bayar ku aing dulukeun. Agok gapean. Nah, ku aing omongan ke Saria. Bos. Ari sia keur peuting kunaon mangga ngebogan aing. Si Momon, Bos. Iya tapi mau antai iya bos iya tah. Jadi Sugan teh bangsat kol-kol teh ada sapurungkut. Aing teh kuliah ada aing meuli obat ka
Haji Mai. Iya Tah iya tah pamongan mah tah iya tah. Ah, Iya tah pamongan mah tah Bos. Rejo tika gara remek. Diajakan budak milu Goblok atuh aing diseruakeun jeung bangsat kokol teu mikir. Atuh da aing mencurigakan. Mobil aing mah kudu maling ieu kokol. Atuh da mencurigakan teh keur usum bangsat Bos kayak gitu Apa anu mau yang tanya heula atuh. Iya tah pamongan mah tah. Momon bos. Iya tah. Dia sering puding deui. Terus enak kumaha tuh Bos. Tampun aja nya. Siap wae, awas ya lah. Ayeuna mah kieu we lah. Kumaha Bos? Meungpeung duit aing aya. Loba. Mau aing mau mobil. Bawa wae bos mah duitnya. Ayeuna mah kieu urang ulin jalan-jalan. Ieu motor. Iya motor Sungseupkeun tuh susukan. tuna di ditu. Tuna. Bae da moal anu maling da Milu mogok. bos. Andi kayak bager kiri kayaknya bos. Aing karunya lah kamararana daripada ngadodorong motor kieu. Siap. Sata acana nuhun Bosnya. Bener. Nuhun Bos. Keren rek. Siap ya bos. Naik. Aing keur baik hati. Kayak mobil nih, kayak mobil. Aduh, ngapa tuh nih? Tasia. Seki ya dak, Aing jalan dinya. Mana, Bos? Arik sia jalan dieu kan gitu. Bos. Biara masuk. Aduh, bangun pas mobil. Jika sadar. Aja begitu aja. Padahal mah udah wet dijual. Oh, udah kena aja. Sekarang hawanya Bos. Ibu mobil teh hari ibu ya. Pasti. Lain ibu-ibu panas. Si air mah Mobil orang beungha, jemaah beungha. Bos ari urang jalan-jalan ke mana ya bos? Tenang, pon bisa gedeng deui lah. Kanu endah bos. Atuh urang Kanu pelem-pelem bos. Bager kiri ka bos. Bos yang enak-enak Bos. dewek lupa kene. Yang pizza chicken ya Bos. Akun tuh betul. Cempling ya budak kemarara. Marura gitu. Si jangkar kehet kakak malolor. Si aku aing kawean si. Hei, udang. Tapi bos. Turun. Iya, nanya ya. Nah, enak pi. Mogok kieu. Mogok. Ya dong. Di mana ya euy daerah mana ya? Wah, turun urang gedeng. Molor nah. Ada papangi jeung preman kieu patut ribu. Dorong. Ayo tuh, utang. Dorong. Ya dong. Kemot. Dorong. Benang barudak wae. Puas aing puas. Pongana maranehna kebugan aing. Aing disangka maling kokol goblok budak ayeuna manehna keun poe. Benang geus benang kieu puas aing lah. Mela mahamon geus kumaha ya. Nah itu jauh ka dia jauh urang Oh, kumaha pasti ieu. Di daerah mana kita apal itu? Balas Pak? dendam Ayo, ya Pak. Bang. Balas dendam secara diam-diam. Da, mang dengekeun deka ngawarok ka dinya teh balik tadi ke. Apes Didinya wae. di wae eta mang. Geus ieu mah laun papangi deui. Kawean deui ku urang. Ayo kita makan moal etung tua. Geus enok kieu we tinggalkeun mal balik ngawarok ka si ieu mah dah ayo. Balik ngor ka bos utama moal. Melo. Gara-gara bagong jabrod.